Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Langsung tipayun, hai urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu atas masihan kesempatan sareng kasehatan dugi ka urang tiasa kempel di tempat. Teu hilap shalawat miwah salam salawasna kasanggakeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak Guru anu simkuring dipikahormat sareng rencangan anu simkuring kacinta. Dina kesempatan ieu, simkuring hoyong ngadugikeun biantara ngeunaan ngajaga kesehatan mental di sakola. Hadirin anu dipikahormat, sakola teh lain saukur tempat pikeun nyiar ilmu. Sakola oge mangrupa tempat di mana urang ngawangun karakter, sosialisasi, jeung kamerkaan emosional. Saringna fokus urang ngan ukur kana karakter fisik, padahal kesehatan mental atau jiwa teh kacida pentingna. Kesehatan mental anu sehat bakal ngasilkeun pikiran anu tenang, motivasi diajar anu luhur, jeung hubungan anu harmonis jeung rencangan atanapi guru. Kukituna, hayu urang ngajaga kesehatan mental di sakola ku sababaraha cara. Nu kahiji, silih ajenan atawa saling menghargai. Ulah aya bully atawa kekuasaan di sakola, urang kudu saling rojong. Kadua, wanian nyarita. Lamun aya masalah, ulah dipendem sorangan. Carita ka guru BK atawa ka wali kelas. Katilu waktuna istirahat. Ulah paksakeun diajar lamun pikiran geus capek. Istirahat oge bagian tina ngajaga jiwa sangkan tetep waras. Kukituna, ngajaga kesehatan mental di sakola teh penting pisan supaya urang bisa diajar kalayan, tenang, jeung ngahontal hasil anu hade. Hayu urang silih ajenan, wani nyarita lamun aya masalah, jeung ngajaga diri sangkan tetap sehat boh lahir jeung boh batin. Sakitu anu dipikahatur, hamputeun bilih aya anu pirang merenah, hayu urang ciptakeun lingkungan sakola anu sehat, mentalna sabab bakal ngalahikeun generasi anu palinter, bager, tur cager. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.